Guguritan teh nyaeta karangan puisi mangrupa dangding anu teu kawilang panjang. Nurutkeun wangunanana, guguritan kaasup wangun ugeran, nyaeta kauger ku patokan pupuh. Kulantaran teu panjang tea, biasana mah saukur diwangun ku hiji pupuh, jeung tara gonta-ganti pupuh cara dina wawacan. Sarta ilaharna eusina henteu ngawujud carita atau naratif. Sakapeung ngaran pupuhna oge sok diterapkeun dina judul eta guguritan. Sapartos Asmarandana lahir batin karangan R.A. Batanawijaya, Tras Kinanti Jung Indung turun karangan Ti Haji Hasan Mustofa atawa Dangdang Wila Laut Kidul karangan Ti Khalifah Ati. Dibacana biasana mah dihariringkeun make lalaguan anu geus matok keur pupuh eta, atawa ngahaja jadi rumpaka dina pagelaran seni tembang Cianjuran. Dumasar kana hasil panalungtikan Yas Rusiana jeung Ami Raksanagara tahun 1880, pupuh anu pangmindengna digunakeun dina guguritan teh nyaeta Asmarandana, Dangdang Wila, Kinanti, jeung Sinom. Nah, kalau di Tatar Sunda, guguritan itu ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Jadi ketika Mataram menginvasi ya Tatar Sunda, ya begitu perang dengan Belanda, VOC kalah kan tahun 1628 sampai 29 kalah kan. Terus perang dengan Dipati Ukur. Nah, setelah itu kan Tatar Sunda sudah dikuasai Mataram kan. Nah, mulai dari situ kan raja-raja bupati-bupati di Tatar Sunda itu tahun 1641 itu menjadi taklukan Mataram. Saat itu para bupati dan para pejabat-pejabat yang di Tatar Sunda itu belajar karya sastra, salah satunya guguritan dari susastraan Mataram dari Jawa. Dirunut dari ketika raja-raja bupati-bupati di Tatar Sunda itu mulai dijadikan bawahan oleh Mataram, yaitu tahun 1641 ya, dengan dikeluarkannya surat dari Sultan Agung ketika mengangkat bupati-bupati di Bandung dan Sukapura, terus Suhurbeti. Guguritan itu kemudian berkembang, paling menjamurnya itu ketika awal abad ke-20 ya. Nah, pada masa-masa itu kepengarangan untuk jenis wawacan itu banyak sekali. Jadi berbagai macam jenis wawacan ada pada awal abad ke-20 di Tatar Sunda. Karena pada awalnya di Tatar Sunda itu jarang yang mengarang wawacan ya. Rata-rata mereka mengarangnya dalam bahasa Jawa. Sejarah-sejarah itu dalam bahasa Jawa. Tapi dalam bahasa Sunda baru ada pada 1860 ya, ketika Haji Muhammad Musa mengarang Panji Bulung. Nah, itu ya. Dari situ mulai berkembang terus ya. Apalagi setelah ada kebijakan untuk sekolah kan. Nah, di sekolah itu mulai diajarkan banyak sekali kepiawaian atau keterampilan mengarang dalam bentuk guguritan. Sajarah guguritan di Tatar Sunda parantos aya ti zaman Mataram. Nalika Mataram nyerang Tatar Sunda anu perang jeung VOC nepi ka VOC eleh di tahun 1628 dugi ka tahun 1628 sareng perang Dipati Ukur. Saatos eta Tatar Sunda dikawasa ku Mataram. Singkat carita, raja-raja sareng bupati-bupati di Tatar Sunda dina tahun 1640 hiji jadi taklukan Mataram. Ti mimiti eta para bupati-bupati
jeung pajabat-pajabat nu di tetar Sunda diajar karya sastra. Salah sahijina nyaeta guguritan. Jadi lamun dirunutkeun sacara jelasna ieu naha seueur pajabat-pajabat atawa bupati-bupati nu diajar kasastraan Mataram teh nyaeta ku ayana dikaluarkeun surat ku Sultan Ageung waktos ngangkat bupati-bupati di Bandung, tepatna di Sukapura. Singkat carita, saatos didinya puisi guguritan teh makin berkembang